Bismillahirrahmanirrahim. Pasal katilu kewajiban ka ibu rama. Nomor tiluannya aya namanya. Bapak ngerasa bingah lamun anjeun aya dina kasehatan. Nu janten bapak bakal bungah lamun anakna sehat. Henteu kieu. Mun budak gering atoh bungah henteu kitu. Maka anjeunna salawasna ngajaga diri anjeun tina anu matak ngamadaratkeun ka anjeun. Nah kulantaran bapak teh bungah ningali anakna sehat, maka nu jadi bapak bakal ngajaga diri anu jadi anakna tina perkara anu matak ngabahayakeun. Cek bapana teh kadejang ulah ulah ameng di anu bahaya. Ta eta teh nu jadi kanyaah bapak kanu jadi anak. Dalamun bapana teu nyaaheun mah budak bakal cilaka diantep. Budak ngadahar barang anu matak gering diantep. Itu berarti teu nyaaheun. Mun kitu mah. Terus ku jalan ngariksa kesehatan anjeun cenah. Lamun anjeun udur sok dicana ka dokter. Bapak anjeun bingah lamun anjeun boga akhlak anu sae. Maka bapak anjeun nyegah ka anjeun tina babarengan sareng anu awon akhlak. Kanyaah nu jadi bapak kanu jadi anak diantarana mah lamun teu damang diubaran kunu jadi bapak teh dibawa ka dokter, dibawa ke rumah sakit. Terus kanyaah bapak kanu jadi anak teh nu jadi anakna hoyong ngagaduhan akhlak anu sae. Maka nu jadi bapana bakal kumaha? Bakal nyarek kanu jadi anakna tina bergaul jeung jalma-jalma anu awon akhlakna. Lamun nu janten bapak ngantep kanu jadi anakna teh gaul we jeung barudak anu goreng akhlak, diantep ku bapana teh teu dicegah, berarti eta si bapana teh teu nyaaheun kanu jadi anakna. Bapak oge bingah lamun anjeun jadi jalma anu guna kangge agama sareng pikeun sadaya jalma. Bunga pisan lamun nu jadi bapak ningali anakna teh bermanfaat keur batur, bermanfaat keur agama, bermanfaat keur masyarakat, bermanfaat keur umum. Aya jadi manfaat hirupna teh ku batur teh. Aya manfaat ieu keur urangnya de pajak mah misalkeun cek saha teh cek batur teh tah lamun pajak kitu teh maka nu ayah teh bakal bungah. Menya nu jadi bapak sedih ningali budak manfaat keur batur bakal naon? Bakal bunga. Tak sing manfaat keur saha? Keur jalma-jalma. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Pangsae-saena manusia adalah manusia anu paling bermanfaatna pikeun manusia deui. Tah lamun urang teu berguna pikeun agama, pikeun bangsa jeung nagara jeung pikeun masyarakat, eueuh gunana urang teh. Malahan mah kalah ka jadi mencemari masyarakat, jadi meresahkan masyarakat, jadi ngotoran agama, jadi ngotoran negara. Naon bedana jeung naon nu kitu mah? Panyakit jeung sampah. Naudzubillahi min dzalik. Maka bapak anjeun ngasupkeun anjeun ka madrasah, dipasantrenkeun nu jadi anak teh itu bentukannya disakolahkeun sina ngaji, itu bentukannya bapak kanu jadi anak.